Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Syahira Syahwanur Hafiza, kelas 11 IPA genep. Ngadegna abi dina ieu waktos bade nyanggakeun biantara anu jejerna pergaulan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru anu kusim kuring dipihormat, rerencangan sadaya anu kusim kuring dipihormat. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, anu atos maparinan nikmat kangge urang sadaya. Rahmat sinareng salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadaya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapala kulawargina sareng sahabatna. Sapertos anu ku urang tiasa diperhatoskeun, di zaman kiwari teh kahirupan barudak rumaja tos ngawitan seueur nu robah. Seueur rumaja atau barudak zaman ayeuna anu pergaulanna bebas. Pergaulan bebas nyaeta kalakuanna ngalewatan batas norma agama atawa kasusilaan. Contohna tina pergaulan bebas teh nyaeta ngagunakeun narkoba, kalakuan nu teu sae, saweuna-weuna, jeung seueur keneh nu sanesna. Aya oge sababaraha panyabab pergaulan bebas teh diantarana: 1. Rendahna pendidikan ti kolot. 2. Kolot nu kurang ngaperhatikeun pergaulan anakna. 3. Salah tina milih pergaulan. Seueur waktos nu kedahna diangge kanu hal ngandung kahadean, tapi kalah seueur diangge kanu hal anu ngandung kagorengan. Panyabab dina pergaulan bebas nyaeta rusakna masa depan. Tah ku kituna arurang teh kedah ngajauhkeun eta pergaulan bebas teh, sangkan meh urang teu kajurumus kanu hal anu teu hade. Kumaha carana? Nyaeta ngalakukeun hal-hal anu positif, henteu babari kapangaruhan kanu hal anu goreng, henteu salah tina milih babaturan, jeung kudu ningkatkeun iman sareng katakwaan ka Gusti Allah. Biantara ieu dijieun ameh rumaja atau barudak zaman ayeuna ka arah pergaulanna, nyaeta ku ngalakukeun kegiatan nu positif, mangpaat jang sorangan, keluarga, masyarakat, jeung meh teu kajebak dina pergaulan bebas. Rupina cekap sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten bilih aya kelepatan dina basa atanapi aya nu kagores manehna ku ucapan abdi. Mugia urang sadaya tiasa ngalah hikmahna. Hatur nuhun parantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.